Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sadayana, Wilujeng patepang deui sareng simkuring Adhani Agi Sasari, jeung Ibnu Maulana Fajar dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun hiji warta anu penting nu diparantos ku redaksi. Wartana nyaeta perkawis pendaftaran siswa SMK Negeri Hiji Bogor tahun 2020 liwet pendaftaran online. Dina dinten Sabtu kaping 7 Juni 2020 parantos bade diayakeun daftar online nu bade asup SMK Negeri Hiji Bogor. Anu janten nu ngadaftarna nyaeta calon anu di perwakilan SMK Negeri Hiji Bogor. Carana, dina dinten 8 sampai 12 Juni 2020, murid-murid tiasa daftar lewat jalur donasi. Contohna dina jalur online nyaeta hiji jalur kurang mampu nuka 2, jalur donasi nuka 3, jalur ti anak guru nuka 4, jeung jalur prestasi. Jeung ditambah dokumen-dokumen anu diperlukan. Kukituna, mangga ulah ragu-ragu deui hubungi ka pihak sekolah atau pihak panitia pendaftaran online SMK Negeri Hiji Bogor. Rupina sakitu warta anu diparantos jeung didugikeun ku simkuring. Mugi-mugi ieu warta bere manfaat ka pemirsa sadayana. Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.